Rong singkir deh tuh gak duitnya kan. Kumaha nya kadang juga lah. Iya, Naon teh bug, kamu makan mana mah? iya, aing teh keur butuh duit Gawe bug, gayang duit mah lain curhat. lain curhat aing mah aing teu ngabutuhkeun duit sugana maneh gitu aya saran-saran lah deh kah. Saran ti uing mah maneh kudu gawe. Nah kudu gawe naon aing teh sia mah karek dongjon we teh ngorek HP. Nah, bae teh butuh duit teh. Yang naon teh meniriwut tuh. Maneh teh apa? Ayeuna asin japu keur naik Eka butuhkeun meuli asin ya. Iya bug, teka bedag-bedag meuli asin acan. Matak teka badag teh ditekeun wae hargana deh kah. Ngajual beas danya atuh cig lah atuh. Maneh sugan lowongan atau kumaha sok saran anu paten lah intina mah keur uing. Pan tadi teh kuing teh geus teu bejaan, geus teu beres saran, maneh teh kudu gawe. Panu teh nanya ka maneh gitu kudu gawe naon aya teu lowongan keur uing ha? Oh, bug, dek karek inget aya lowongan gawe teh gratis asupna oge. Wah, gratisnya. Loba lagi teh butuh ayeuna deh bener ge pagawean teh. Tah maneh bisa yang bener-bener gawe isukan init ka batu itu. Hah? Ka batu mana itu? Hanya itu kudu kana batu deh kah? Hayang gawe mu. Heuh hayang. Aing asal atuh da lieur kana batu itu mah komo tuh. Geus lah loba komen lah. Jadi isukan itu bener. Isukan datang ka ditu ka batu. Kayak gitu. Balik ke heuh. Ngedar rek Wah, balik saya isukan ku aya di jailan. Wah, jailan si gabung. Aing ikuti tukang kemarin kecil dia ke batu mah. Iya, masih gak nama. Wah. Tinggal kada oh, ini mah. Dia bah. Oh ya kumaha acan ya jampean deh kak sa. Dengar deh aku terokannya Yo. Asa nyuara naon ya. Mana teu ngucapkeun salam ka dieu teh. Anjir. Nenek malan. Oh, ampura bah. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam jang ka dieu teh bade perlu naon? Ampun bah. Ka dieu teh hoyong padamelan kitu nu hoyong acis nu seueur. Gampang jang ari permasalahan duit mah serahkeun ka Abah. Wah, gampangnya bah. Terus kudu kumaha sok lah intina mah supaya babari jeung syarat-syaratan anu unggul. Syaratna teh 3 jang. Oh, aya 3 nya bah. Teu bisa dikurangan gitu bah, salah bating bah. Iya nawar tuh kan Abah teh lain tukang dagang. Oh, ampura atuh bah, ampura terang atuh bah. Bukan teh abah ge gitu icalan gitu. Kembali langsung lah kudu kumaha syaratna lah dipenuhi lah ku abdi. Syaratna teh jang maneh kudu nyadiakeun bakul setaning. Terus HP Samsung, terus duit 300.000. Oh, gitunya bah. Ya bah, urang capala sugan banyak. Bakul sataning, HP Samsung. Aduh bah, duit 300 kumaha bah ieu bah Wayahna jang kieu mah nu katilu mah kudu aya wayahna. Soalna ye perinces keur gacor ye. Ampun bah, kudu kumaha ya bah soalnya nu katilu berat pisan teu aya di jaket lah kumaha jaket. Kumaha tah? Jaket aya merekan teu? Duka bah, tarangi di merek atukeun bae lah merek abah yang penting mah abdi diterima damel gitulah. Oh hega tuh. Tuna di luhureun batu. Oh hega tuh bahnya.
Nah, euy. Si gabung. Nanya. Naon sadi di dia kayak dina batu. Ganeng sabeu ganeng. Masih kadang yang gabung. Emang saya kenaon gitu ah. Jangan si gabung dia apa. Tidak ada siap. Aing keur ngajalan si gabung. Guru lah si Aik miluan mah. Aku miluan? Oh, sok guru. Bah, syarat nutur teh ku abdi tos dipenuhi, urang meureun ayeuna bisa gawe nya gitu nya. Dek ngomong heula. Tuh lah tuh, ngunang-ngunak sia, anggora gawe. Aya yo, syarat di yo, 2 di yo. Hah? Syarat? Nah make dari nambah ieu teh. Bawa teu gacor eta euy. Ah, loba ganeng sia. Yo nya, syarat di dek mah. Maneh serahkeun barang berharga maneh di badan manehnya. Terus buka hiji. Maneh kudu nyerahkeun senal manehnya. Hah, barang berharga. Korek ayeuna ge bah euy. Terus senal bahaya. Tapi kan bae ame tarema gawe bah, kamanakeun bah ieu bah. Ajeun atuh korek oge tunawe di luhur. Heeh, siap pasti. Suka mah gawe mana langsung jang. Terus bah ayeuna kumaha bah? Urang teh kudu kumaha? Nah, meski gitu, maneh juga baliknya. Insya Allah, sampai 2 poe, maneh menang gawe mah jangnya. Sok we balik juga. Deula, Oh, atuh bah. Enggak banyak, dipain bah. baiknya. Ah, menang anjing. Kalau pijeun we. Oh, iya, naik naon? Apa yang Yang bapak tuh. Saya kita tah. Oh, bapak mana? Tiga mugnya, pinter mana euy. Dijayeuan tuh orang.